barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra baraya haturan daramang. Mugi-mugi daramang sadayana dipaparin bagja lahir tumekaning batin. Patepang dangu deui sareng Iskandar. Masih neraskeun sidik budak ajaib ayeuna majeng ka seri anu ka-13. Mangga kanggo sakumna anu nuju ngadangukeun anu teu acan subscribe teu kenat-kenat. Siapa miharep kitu nya supados tiasa di subscribe oge loncengna ditakol kitu. Komena oge diantos kanggo sakumna anu biasa saserangan sareng dongeng si Abah. Mangga urang teraskeun kamari teh seri ka-12 parantos dugi ka mana cing. Urang sambungkeun deui. Sambunganana haturan Bah Awi damang. Mugi-mugi sing daramang sadayana lajeng kanggo Kang Kepin ya. Mitra dongeng Mang Barna sadayana ya. Hatur salam kalujengan ti sim kuring kum kanggo sadayana ya. Seri 12 kamari parantos dugi ka dieu ya. Jol kahiji gunung anu kacida gedena tur luhur. Bakat ku luhurna eta gunung, manuk anu ditumpakan ku Jang Sidik ge tepi ka kukurilingan sangkan bisa tepi ka luhurna. Hawa gunung karasa beuki tiis, malah katingali aya cai ibun anu ngagarenlang napel dina dangdaunan. Beuki luhur eta heulang breh. Tengah-tengahna gunung aya batu gede ngajegir. Koloyong eta manuk nyirorot ka eta batu. Wer, celek. Suku manuk entep dina batu karasa di eta tempat angin mani ngahiuk di barengan hawa anu kacida tiisna. Breh tetela eta batu kacida legana siga palataran anu dijieun tina tembok. Jang Sidik rurat reret di eta tempat. Breh siga aya liang terus lempang muru eta guha. Liang nama seukuran 2 panto imah biasa. Tapi sangeusna Jang Sidik asup ka eta guha jero nama ublug ablag lega. Sora lempang suku ge siga aya anu nurutan. Awuhanana alatan guha bakating ku lega-legana. Sampurasun siga aya anu nemalan. Jang Sidik uluk salam sugan we aya anu nyicingan eta tempat amit-amit tapi weleh jempling taya anu nemalan. Sugan sakali deui cik Jang Sidik ngagorowok rada tarik. Sampurasun kadon beki gandeng anu nemalan ti jero guha. Geus sababaraha kali taya anu nemalan mah Jang Sidik kakarawani asup ka jero. Anu panyangkana eta guha taya anu ngeusian. Karalang kuriling nempoan ka sakuriling eta guha. Beki jero beki poek, tapi hawa tetep tiis. Meureun ceuk pamikirna Jang Sidik, bakat ku lega eta guha, hawa karasa teu eungap jeung teu panas. Sanggeus kukurilingan gek diuk, bari musatkeun pikiranana, semedi diuk ajeg napasna diatur bari dina hatena mah ngagorolangkeun amalan para sahabat. Ti dituna teh manehna aya di hiji rohangan paseban, hempak merbayaksa. Ketingali ayah hiji raja keur cacarios bari tutunjuk ka manehna anu sarua siga keur milu riungan atawa mun ayeuna mah meureun rapat khusus. Pok sang raja nyarios siga anu amek beungeutna beureum bari melongka hiji ponggawa. Kipati kula terek nyaho naon-naon. Pokona barang-barang anu leungit kudu kapanggih deui.
Sabab barang-barang anu lalengit teh harta kekayaan kerajaan anu menang hese beleke. Menang kukumpul ti mimiti ngadegna ieu kerajaan anu mangratus-ratus tahun dikumpulkeun tepi ka ampi rohangan gudang anu sakitu legana ledis tayan nu nyesa. Eta barang nyatana emas-emas jeung batu-batu mulia anu mahal ku Kangjeng Rama ngahaja disimpen sangkan nambahan deui. Malah Kangjeng Rama nitah sangkan nambahan deui ka kula. Ayeuna dina jero saminggu eta barang leungit. Kumaha tanggung jawab kula ka Rama kula? Bari acong-acongan Ki Patih pok nyarita bangun anu sedih. Jungjunan abdi sadaya nun saparantos ditalungtik tetela anu maling teh nyatana Ki Durgala. Manehna sabada diusir ti kerajaan urang. Manehna ngalap ilmu anu kacida ahengna. Salah sahiji ilmuna anu aheng nyatana bisa malih rupa, bisa ngajirim janten penjaga gudang. Sarta eta penjaga gudang sawareh ditelasan, sawareh dicangkalak. Sarta Ki Durgala ngarobah barang-barang kerajaan janten hiji dahan tatangkalan. Saban wengi manehanana ngakutan emas nu tos dirubah jadi tatangkalan. Anu akhirna sadaya anu ngajaga nyangka Ki Durgala micelan tatangkalan menawi nun kaluar ieu gudang. Anu saterasna eta emas duka dicana ka mana. Kitu Ki Patih nyaritana kadenge pisan ku Jang Sidik oge. Sang Prabu malih ti papareket ambek ngadenge yen Ki Durgala anu maokan emas ti gudang kerajaan. Eta geuning bet nyaho sidik nu maling teh Ki Durgala kumaha mimitina? Sang Prabu nanya deui meuni kerung. Nun Gusti, waktos bade lebet aya saurang anu ngajaga ningal pisan yen Ki Durgala datang bari susulumputan. Teu lami manehna robah wujud jadi salah saurang penjaga. Anu penjaga anu aslina ditelasan dialungkeun ka jungkrang. Kitu Ki Patih ngadongengkeun kajadian basa Ki Durgala datang ka eta tempat. Sang Prabu malik ka Jang Sidik bari pok nanya, "Hei manusa, naha Andika kumawani asup ka rohangan Paseban jeung saha ari Andika?" "Teu pisan-pisan uing mah teu pernah asup ka rohangan Paseban. Ngan kuring geus aya di ieu rohangan. Hampura kuring bisi salah lengkah. Da uing mah ka dieu teh dibawa ku heulang." Kituna teh bari nunjuk kaluar, katingali aya heulang keur diriung ku sababaraha manuk anu sejen. Siga anu keur ngobrol jeung manuk-manuk anu liana. "Heh, manuk heulang mana?" Sang Prabu meuli ngajenghok sabab sababaraha poe manuk kamemetna leungit jeung anakna geus diteangan ku sababaraha ponggawa ka mana-mana waleh teu kapanggih. Sang Prabu gancang kaluar bari lumpat muru manuk bari ngagero, "Alik! Alik!" Cenah sing horeng ngaran eta manuk gede teh si Alik. "Kak! Kak! Kak!" Geleber manuk sarua ngadeuketan Sang Prabu. Kekeakeun siga anu atoh papanggih deui jeung dununganana. Mun ku basa manusa mah si Alik ngadongengkeun lalakon manehna ngudag-ngudag maung si Raja Leuweung anu ngiwat anakna. Tur dicaritakeun yen Jang Sidik anu nulungan sarta ngubaran manehna jeung anakna nepi ka cager. Sang Prabu malik ka Jang Sidik bari ngarangkul, "Hampura kaula geus nyangka teu bener ka Andika." Ceuk sang raja bari hampuraan ka Jang Sidik. Jang Sidik imut ungeuk sami-sami cenah. Jang Sidik akhirna diaku dijamu di eta kerajaan sabab geus nyalametkeun tutunggangan raja lamun pelesiran kanu rada jauh. Mitra kaum dangu, Jang Sidik jadi apal yen manehna geus asup ka wilayah kerajaan jin anu kasebut kerajaan Madaga anu pernah ngusir Sang Patih Durgala anu geus nyoba-nyoba rek ngarebut kerajaan manehna. Sanggeus eleh kulantaran pernah ngabdi lila karamana ku Kangjeng Raja diusir teu meunang aya di nagri manehna. Tah kitu Jang Sidik, kaya nagri Madaga nu ayeuna kalengitan harta anu lain saeutik. Sugan di alam manusia aya anu ngaran Ki Durgala.
Cik raja nanya ka Jang Sidik. Duka atuh non. Da abdi mah name turun ti rompok. Mung di nagara kuring oge sarua nuju aya kaririweuh, aya hiji demang anu niat bade ngabarontak ka karajaan kuring. Ngaranna Demang Wira, sanes Ki Durgala. Cik Jang Sidik rada kerung ras inget aya ge anu sakti teh si mayit hirup anu rek mantuan kaki Demang. Jang Sidik masih kerung. Boa Ki Durgala anu ngarobah wujudna jadi Ki mayit hirup. Kitu sangkaan Jang Sidik pedah Ki Durgala bisa mancala putra, mancala putri. Ras kadinya Jang Sidik jadi hayang buru-buru balik deui ka alamna. Pok nyarita ka Kangjeng Raja. Manawi kawidian sun, abdi bade teras uih deui melang kana kaayaan di alam kuring nun. Cik Jang Sidik. Jang Sidik, kula ngarasa kahutangan budi ku salira Ujang. Tangtu Ujang hayang buru-buru balik sabab aya hubungan jeung Ki Durgala. Bisi sangkan Ujang bener, kula bisa ngarti kana eusi hate Ujang. Tah, kula rek mere hadiah omat ulah ditolak. Kitu nate bari ngaluarkeun ali tina Ramona, kitu nate bari diasupkeun kana curug Jang Sidik. Ujang, kula geus bisa neguh kana kaayaan hate Ujang anu bersih. Teu salempang kula mikeun eta ali. Mudah-mudahan singguna pikeun nyalametkeun kaangkara murkaan di alam Ujang. Nyatana alam manusia. Eta ali mun ku Ujang diusap 3 kali, Ujang bisa ngaleungit. Moal katempo sok sanajan ku bangsa kaula, nyaeta bangsa jin. Jung, kaula ngidinan sarta ngaduakeun sing salamat di perjalanan. Gebeg Jang Sidik ngagebeg sabab bieu teh manehna ngimpi aya di kerajaan Madaga. Jang Sidik masih keneh ceneluk dina batu. Brai parona beunta aneh cenah ari ngimpi teh asanyaan. Ras inget yen sang raja mere ali tuluy dicabak nyawe aya ali. Ali hideung dina curugna mani pas pisan. Geus kitu Jang Sidik cengkat leos kaluar kasampak manuk heulang keur diriung ku manuk anu sejena. Sadatangna Jang Sidik kadinya eta manuk pating laleos. Teuing ka mana? Tinggal we eta heulang. Hiji-hijian nu aya di dinya. Alik, alik, cik Jang Sidik ngagero nyaho ayeuna mah ngaran eta heulang teh si Alik. Kak, kak. Manuk ngadeuketan, tuluy huluna susuluduk ka Jang Sidik. Alik, kula antarkeun deui, balik yuk. Ulah mawa si orok, bisi kumaonam deui. Cik Jang Sidik ngajak ka eta heulang hayang dianderkeun deui. Kedepruk tonggongna ngedepruk bangun anu mere tempat ka Jang Sidik sangka naik. Geus kitu geleber hiber nyuruwuk teu kudu kikiplik. Da balikeun mah tinggal mudun. Serpet ieu heulang mani nyerepet jangjangna rada nilep ka tukang anu antukna hiberna beuki gancang lir japati keur muru kandangna. Syak ber. Mitra kaum dangu cag heula Jang Sidik anu keur hiber dibawa ku eta heulang. Ayeuna urang nyarioskeun deui kaayaan alam di eta patempatan. Alam parahyangan memang enah mata loba para ahli sastra ngagambarkeun kaendahan alam anu sakitu endahna boh dina guguritan lagu, boh dina ungkara basa anu sejen anu muji-muji kana kaendahanana. Alam endah hejo lembok sugih mukti subur tutuwuhan beunghar pepelakan keur karaharjaan lemah cai. Alam dilingkung ku gunung-gunung dipapaes ku kakayon jeung wahangan anu caina canemrang herang. Teu eureun-eureun unggal taun tara elat kakurangan cai. Unggal bulan taweleh
diguyur, disawer, dikirim ku hujan. Sokomo lamun alam diraksa diriksa mah tinangtu bakal karasa mangpaatna, lubak libuk harta raweuy bewengen loba araheun. Naon anu dipelak tinangtu jaradi asal daekna, teu kudu aprak-aprakan kanu jauh neangan rizki mah tinggal ngolahna. Eta sadaya paparin tinu Maha Kawasa kanggo urang sadayana. Anu daek ngurusna tinggal kumaha urang muji syukur ka mantena. Kumaha atuh ayeuna samodel ayeuna dina usum halodo panjang moal tepi ka saraat cai lamun alam diurus. Jieun walungan jieun bendungan di sabara tempat keur nampung cai jadikeun cadangan dina waktu keur halodo. Pang-pang nama kahade gunung-gunung ulah diruksak, lamun gunung diruksak kakayon digunasika antukna engke karasa ku anak incu urang sangsara eueuh cai-cai acan. Mitra kaum dangu, hiji budak awewe umuran 8 tahunan, rupana geulih camprenik, dangdanan terah ningrat siga putri raja, lumpat sakalumpat lampet, muruh hiji wahangan, mani ti paparetot siga aya anu ngudag-ngudag. Beretek reg hanapeun hiji batu anu ngahalangan jalan liliwatan, manehna nagog ngahulang miraga meneng. Eta batu alus pisan mun dipake panyumputan. Jadi sok sanajan bebulucunan lege moal aya anu nganyahoankeun. Yen hanapeun eta batu aya anu cicing, harita ge nyimah cendani teuing keur naon. Barang cengkat tina panyumputanana sarua deui hareupeunana aya anu nangtung meh bareng. Duanana pada kaget jeung reuwas. Ujug-ujug aya sirah aki-aki anu nolol sarua pahareup-hareup ngan awakna kahalang ku batu. Hahaha, cik anu belah ditu. Sarua nyimah cendani oge ngajerit reuwas. Hai! Nyimah cendani ngajerit baringan sakilat luncat kabeh luhur. Tapi di dago-dago anu tadi nolol teu kaluar-luar. Mahena kerung bari nanya dina jero hatena, piraku cenah jurig mah. Sakitu caangna jabati beurang deui. Keur kitu ti beulah pentas katingali aki-aki anu tadi. Nyimas cendani kerung oge sabab eta wahangan kacida legana jaba cai sakitu ngagulidagna. Tapi eta si aki geus aya di pentaseunana. Bari raga grigik engklak-engklakan. Eta aki-aki seserian bari totonggengan. Kitu jeung kitu we engklak-engklakan. Bari nungkup bibirna nyemah cendani jadi hayang seuri ningali pola eta aki-aki siga anu gelo. Nyimah cendani neangan batu, tapi teu manggih aya ge pelok buah jeung cangkang cau. Kedawek nyokot cangkang cau bari ngadaogoan mun nonggeng rek dibaledog. Teu kungsi lila nyawe nonggeng deui ngan siet. Cangkang cau dibaledogkeun melesat nimpug bujur si aki-aki tea ngan plok. Meuni pas pisan kana bujur eta aki-aki. Barang plok, aw. Cenah eta aki-aki ngajret pada bujurna aya anu nimpug. Nyimah cendani seuri deui kituna teh neangan deui pamaledog. Ari cengkat deui si aki teh geus teu aya ngiles taya tapak-tapakna acan. Direretan ka unggal mazhab weleh si aki siga anu ngaleungit. Bari lempang nyimah cendani mikir ka eta aki-aki. Siga lain aki-aki biasa. Aki-aki nu ngabogaan elmu anu luhung kawas ninina. Geus kitu mah nyimah cendani ngaleos rek nyampeurkeun ka si nini centring. Kunaon? Surah seuri ani balik ti wahangan teh. Si nini nanya heraneun. Hayangeun nyaho naon pangna incuna bet surah seuri wae. Bari seserian nyimah cendani ngadongengkeun kajadian bieu mangihan aki-aki anu gelo anu tas ditimpuk bujurna ku manehanana. Naon aya aki-aki? Hah? Si nini langsung nangtung bari kedawek ngajawang leungeun nyimah cendani bari pokna bangun anu gurung gusuh. Keuat bejakeun palembah mana eta aki-aki teh? Hah?
Si Nini bangun anu teu sabar hayang buru-buru ngudag. Aya naon kitu Nini? Bangun anu reuwas aya aki-aki anu gelo teh. Nyi Mas Cendani mani kaget si Nini siga anu hayang buru-buru panggih. Lah, tak kudu nyaho kewe. Buru di mana? Cek si Nini bangun anu teu sabar. Sanggeus dituduhkeun mah blesat ti Nini Centring ngablesat lir kilat maju ka pelebah wahangan ulut Nyi Mas Cendani tadi teh. Nyi Mas Cendani ge jadi penasaran tungtung nama nuturkeun ka si Nini. Dikurulang dikuriling di teangan ka unggal mazhab. Weleh eta aki-aki siga tilem, siga mebes kana jero taneuh. Geus kitu mah gek si Nini ani prak diuk ngan hing bae ceurik bari sasambat ka eta aki-aki. Kang Iwa, ka mana wae atuh akang teh? Cenah bari nangunyar bari cipanona murubut siga anu teu kaampuh murubut masihan pipina anu geus karnyod. Si horeng eta aki-aki teh ngaranna Iwa. Kang Iwa, jeung diingeun akang ninggalkeun Nyai. Cenah bari ngagukuk ceurik bangun anu kanyanyerian. Ningali kitu mah Nyi Mas Cendani jadi kabawa sedih, gek diuk bari sarua ngemeng cipanon. Betwatir ningali Nini Centring nu saumurna kakara si Nini ceurik mani aluk-alukan. Alah, sing horeng jang nya kitu nya. Ari ditinggalkan oleh sang kekasih. Aduh. Sini nih sami mitra kaum dangu ditinggalkan seorang kekasih. Urang lajengkeun mitra kaum dangu baheula si Nini Centring jeung Kang Sugriwa teh adi lanceuk sapaguron anu diasuh ku hiji sepuh anu linuhung anu jenengan Ki Marta. Hiji paguron anu mencil jauh ke bedug anggang ka jalan anu pernahna di sisi basisir laut kidul nyatana kampung Cikalong. Eta paguron ngabogaan murid nyatana si Nini Centring jeung Sugriwa. Sangeusna pada baleg bek aya rasa silih pikanyaah. Nepi ka Ki Marta oge apaleun kana ieu kaayaan. Akhirna Ki Martanya tujuan ngan kudu beres heula diajar kanuragan. Sugriwa teh kawilang lalaki anu satia, nyaah tur bisa dicekel omonganana. Kasaksiku si Nini basa aya hiji wanoja anu rek nyoba-nyoba ngadeukeutan Sugriwa, tapi Sugriwa nolak kalawan hade pisan. Malah basa ngalalana ka hiji kampung. Sugriwa nulungan urang kampung anu diserang ku rampog. Tepi ka eta kampung salamet sarta rampogna tepi ka kacerek. Kepala desana asa kahutangan budi nepi ka rek ngareremukeun anakna ka Sugriwa. Tapi sarua Sugriwa nolak, pajar can beres ngahontal cita-citana. Can beres kuliah naonjangnya. Keur nyusun meureun urang nya kitu nya. Nulis skripsi atau meureunna can sidang-sidang acan jang boro-boro di wisuda. Nini Centring ngarasa bagja boga panutan anu satia, tepi ka si Nini Centring sumpah moal boga salaki mun teu ka Kang Sugriwa. Kacaritakeun dina hiji poe Sugriwa mawa budak awewe, eta budak kapanggih tina umpalan cai gede, kabawa palid ti wahangan anu keur caah umpal-umpalan. Nya ditulungan ku Sugriwa anu satuluyna di aku anak. Nini Centring oge milunya pedah budakna nurut jeung daekan geus asa ka anak sorangan.
Dina hiji poe basa aya kumpulan para jawara satana Sunda di hiji Tegal. Eta para jawara teh nyawalakeun kumaha carana ngungkulan hiji rampok gerot anu sakti tur talenges. Eta rampok ngagem elmu hideung anu loba ngorbankeun nyawa. Aya beja keur nyampurnakeun elmuna kudu neangan 40 parawan anu rek diwadalkeun. Tah ku ngadenge aya rampok anu sakitu talengesna, sarerea satuju bebarengan ngarempug eta jadug rampok. Malah nini centring ge milu kana eta riungan. Nya sanggeus rengse babadamian sarerea baralik deui ka padepokan sewang-sewang. Sarta ditugaskeun unggal tempat kudu aya anu ngajaga. Nitenan sarta ngawaskeun semah anu dicuriga ti komplotan eta rampok. Jadi lamun komplotan anu jarahat keluar kudu meretana satuluina bareng datang ngarempug eta durjana. Barang balik deui ka sisi basisir ka padepokan nini centring, si Nyai Rara budak anu geus diaku anak kuduaan ilang di teangan repi ka sababaraha poe. Nya aya raratan baju anu sok dipake ku si Nyai Rara kapanggih ngalumuk ngan ragana teu kapanggih. Eta baju kapanggihna dileuweung bari baloboran ku getih. Ti harita Sugriwa siga anu siwah les we leungit ninggalkeun nini centring. Kungsi aya beja aya nu manggihan geus siga anu gelo. Langlang lingling mapai-mapai kampung bari saranga serenge. Ku nini centring diuber di teangan nepi ka kiwari. Mitra kaum dangu kitu dongengna Sugriwa anu diceritakeun ku nini centring ka Nyimah Cendani. Atuh nini teh teu acan nikahnya. Nyimah Cendani nanya barinya kelan nini centring anu inghak-inghakan. Acan Ani dan ini geus sumpah moal boga salaki mun lain Kakang Sugriwa. Cik si nini bari melong jauh. Tah bilih aya nu priyogi tah kalesan. Aya tah. Bah Awi bilih bade ngerasakeun mangga tuh. Cek lain jang cek jang sang Mbah Awi teh mangga we kang ngadongengna. Beli Kang Kevin mangga atuh kitu keresan anjeun masih keneh nyalira. Ani hayu urang teh angan deui cik nini centring bari jung nangtung leos init. Mitra kaum dangu, kayaan kampung Sukawening anu ayam tentrem nelah kana ngaranna anu wening hartina herang atawa bersih. Rahayatna alakur jeung kawilang loba pakayana. Kampung Sukawening jadi pangjugjugan jalma anu neangan kipayah, anu buburuh macul, anu ngagarap sawah, anu marokeun muning keur ngawuluku, anu garawe kana bangunan kajojo di kampung-kampung sejen anu neangan pakasaban. Ari kapetingnakeun reang barudak ngaraji diunggal tajuk jeung masigit. Karasa haneuteunana eta kampung. Para pemuda ngarumpul di bumina kilurah bari saregut ngalatih diri dina ulin penca. Sawareh para sesepuh nyontoan gerak jeung igalna. Kahuruan, kahuruan, kahuruan euy. Cenah reang jalma-jalma ti belah kaler tinggorowok disusul ku sora kohkol dititirkeun meretana bahaya. Mitra kaum dangu dina kayaan kitu tepugu-pugu aya sora gogorowokan. Kauruan, kauruan, kauruan oi. Kauruan, kauruan.
Cenah reang jalma-jalma tibeh kaler tinggorowok disusul ku sora kokol ditihtirkeun meretanna bahaya. Jugur deui imah ti belah wetan sarua ciga aya anu ngabebela kaduruk bani hibar. Kayaan jadi leuwih geunyeuleng keung jeung ketir sabab mimiti imah-imah sejen ge jadi sarua kahuruan. Seuneu mapay ti imah ka imah atuh jalma-jalma jadi ribut teu puguh. Koceak di ditu jerit ti dieu teu puguh kadengena. Barudak leutik pating darengek. Para pemuda jadi bingung kudu muru ka mana anu kudu ditulungan heula. Atuh ki lurah ngahibur. Atuh ki lurah pahibut ngatur para pemuda jadi dua bagian. Bereyak ka belah wetan, dug-dug ka belah kaler rek mareuman eta seuneu. Keur meujina pahibut kitu, cakakak anu seuri maninya kakak bangun anu bunga yen pagawean anak buahna geus hasil. Lurah tolol, lurah belegug, rasakeun ayeuna bawalas ti dewek. Ti dewek teh seep geuningan waktosna mitra. Cag Jang Sidik budak ajaib seri ka-13 urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Insyaallah keteraskeun ka seri salajengna. Hatur nuhun hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com